Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anger ya teh Melak Jati sisi leuweung di Ceboran kucai bilih tadi nuju Malaweng urang uihan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusabab mimitina pantun aya pantun deui. Burung beo burung dara terbang tinggi sambil bersiulan. Ayo kita ikut lomba untuk merayakan hari kemerdekaan. Buah salak, buah tomat, itu pak urang mantunnya lah. Buah ya kita berdegong gitu. Buah salak, buah tomat dituangna di pinggir kali. Salam hormat kangge Bapak Dewan Juri. Buah salak deui dieu teh buah tomat dituangna di udara. Sim kuring ngahaturkeun salam hormat kangge sadayana. Tebangkeun beri pada pantun ya. Kedua kemana mau pantunannya? Ya. Kusabab tadi Markona nini. Ayeuna akong aki-aki bedegong. Kuring erek pantun ke nini nu tadi teu heula. Kini kuir Cakep. ngalagenot seayakan. Nini ngajak kapipir dibetot rarampayakan. Sahaya pelaku nu ngabetot di nini ya. Aduh, hapunten Bapak Dewan Juri oge panitia panginten kumargi kumaha da akur jeung kaayaan gitu nganami nage akong kusim kuring teh di tadi ditabuh 12 nya Pak. Piwarang dongkap ka dieu da araliman Bu. Darek naon jam 12 ka dieu panas. Kaleresan ya. Alhamdulillah ieu mah ngiring hariah-hariah.